mentak ditangkap gengnya nama tuh Mansur Husain ditangkap di halaj mah lantaran nyana ngaku Allah anallah di urang Siti Jenar nyana ngaku Allah begitu dipanggil ku kitu wali sanga bejakeun Jenar tidak ka dieu cek Siti Jenar eueuh Jenar cek Jenar eueuh Jenar di dunia Allah bejakeun Allah kita ka dieu gitu cek wali sanga kunaon nyebut Allah aing mah Jenar tolong itu coba geus Jenar jeung Allah na cak dieu tandinganna wali sangat Allah jeung Jenarna tidak ka dieu teh nyana nyebutkeun eueuh Jenar ya Allah salah nyana geus aya di makom fana nyana geus aya di dinya hese nyaritakeunana ki halajar bae anallah jadi lamun nyana ngaku Allah dengan sadar urangnya lamun datang ka sadar jasa bakal kos itu ngan aya nu kontrol anu teu kontrol sok gerage aya jelema ngadoa ka Gusti Allah ibadah asal penting mah ya Allah ya Rabbi hampura abdi nomor kahiji abdi hayang dihampura nomor kadua abdi hayang deket jeung Gusti nomor katiluna hayang dibere berkah ya hirup abdi beres ke penting ngadoa deui tahajudnya na beres tahajud ngadoa ya Allah ya Rabbi hampura dosa abdi nomor kahiji nomor kadua abdi deketkeun ka Gusti supaya boga rasa nomor katiluna abdi supaya kahirupan teh berkah beuting kitu deui tapakur nya jol setan assalamualaikum waalaikumsalam saya anu salam teh ka deuleu setan cek setan manehna doa ya Allah ya Allah ya Allah unggal penting manehna doa ya Allah ya Allah ya Allah aing ngendek nanya bae gak pernah aya jawaban teh Allah henteu Aisyah ibadah meureun geus belasan bahkan puluhan tahun aju ngadoa ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah eta sia teu pernah dijawab betah nyata nya hayang aya jawaban sakali aja sia terus bae ya Allah sanajan sia teu pernah aya jawaban ukur bingung jagna terus kenapa ulah jagain mau ulah ayo jawaban atuh ulah diteruskeun jangan naon ge boro-boro ka Gusti Allah pangeran nu maha kawasa panjaksia sakilang urang minta cinta bae ka we hajo jawaban pernah ngambek urang nyeun surat aju hayang balesan cek urang teh kutunggu balasannya aku sangat menunggu dengan penuh kerinduan budak aju eueuh jawaban ti eta awewe pan urang kesel cek setan teh cecep cinta bae dia kesel atuh ieu ka pangeran cenah mah kawasa pan teu kadenge sora-sora najak heueuh nya atuh bakal geus diteruskeun eueuh pangeran mah eueuh atuh lah aing moal terus lah moal aya kos kitu mah jajan orang aing geus puluhan tahun atuh pangeran jan orang juga atuh ka aing mere jawaban sora ge atuh kumaha makana ajak setan tuh babaturan jeung setan mah kos kitu ya dek nyanare besare barang sare ngimpi kapangi jeung Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis ina impian teh maneh wau ka kula henteu ieu Nabi Ibrahim masya Allah nuk ai salat sok dibaca teh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim eta ya Ibrahim oh ditangkap dilepas hatur nuhun ulah kapanggih jeung Kangjeng Nabi Ibrahim aya naon ieu Kangjeng ka dieu aya di jero hate sia bimbang antara ayat Allah bener kan bener
nu diajak ngobrol ka maneh nyaon teh eta ai nyaho jasaman dengan bangunna setan aju pada tuh sia nurut tadi nate ajakian lah ja bener setan-setan ge omonganna nai bener mah meureun cokot tolong sakali setan bae cek Kanjeng Nabi Ibrahim ulah sok nuturkeun setan bae sanajan bener ngubruskeun ulah atuh ayeuna mah kabeneran kapanggih jeung Tuhan Kanjeng Nabi Ibrahim eta kumaha abdi ngadoa ka Gusti Allah unggal penting ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kok teu pernah mere jawaban nah dek dibere ilmu maneh ku kaula lantaran lamun maneh ngagelo umat bakal ngagelo cacak-cacak maneh anu tahajud unggal peuting doa unggal peuting kemudian ngagelo ku gara-gara setan atuh kaum murid maneh ulah gua gelo aju kudu kumaha atuh kayakinanana ya cek Kanjeng Nabi Ibrahim maneh tadina aya teu aju kuari aya nu ngayakeun maneh sa Allah baheula ti eueuh ka aya eta ayana nang mesentan teu henteu aya sorangan aju kuarieu hirup sageus hirup ieu maneh napas diatur ku maneh lain can ngatur Allah lamun Allah nyabut bae kuari diayakeun we hirup jeung paeh nasa nang Allah bener engke sia suatu saat ketika geus datang ke ajal bakalna nyawa keluar paeh ka moal paeh nang sata maekeun nang Allah kunaon riweuh-riweuh amat maneh tileuh kaya nang Allah kuari aya napas diatur ku Allah hirup maneh lempang ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon teh eta teh digerak-gerakkeun ku Allah kemudian ke paeh ge ieu teh ku Allah bakal dicabut nyawana kok ngadoa haju bimbang pendek amat si pikiran ai kitu kumaha maneh ngadoa ya Allah anu ngangkatkeun leungeun ka luhur Allah anu ngabisakeun ngomong Allahumma sa Allah atuh kok mana keur bingung keneh bae eta teh anu ngangkatkeun leungeun lain maneh Allah aju ngadoa Allahumma eta teh Allah bisa ngicepkeun Allah aju aya sora nu ngadenge Allah terus dipagahan ku Kanjeng Nabi Ibrahim di jero ngimpi teh dipanggahan terus lantaran anu magahanana Nabi nyulusup ilmu kamaripatan ka jero hate Masya Allah cak jana bodoh-bodoh tinggal aing teh horenganan jaheuh ieu teh horenganan aing lempang ge ku Allah cicing ku Allah ieu ngangkat leungeun ge nang Allah kuari ngadoa ge nang Allah atuh hese-hese teh berarti Allah teh aya di aing ilmu marifat asup ka jero teu hese horenganan lamun langsung anu nganasehatanana anu mere ilmuna Nabi nu mere ilmuna wali atau langsung ka jero hate coba nu mere nasehat da Kiai Golkar nu kadeuleu bendera koneng set nu nganasehatanna Kiai PDI nu kadeuleu tanduk anu nganasehatanna kiai petilu berarti nu kadeuleu Ka'bah gambar Ka'bah lantaran nu nganasehatanna ieu aya di jero hate Allah atuh julusup kanyanana ge Allah jadi berarti kumaha nu nganasehatan cek kira teh aja keur ieu ge aing ngaji kos kitu tapi teh julusup ka jero hate tapi barang Kanjeng Nabi Ibrahim mah anu nyaritana kocep bae ka jero hate lantaran naon lantaran Kanjeng Nabi Ibrahim di jero hatena naonan nu ayangan Allah doang kuari ditransfer ka jero hate seseorang nu keur dinasehatan Allah asup tek
ngaripat kana ka Allah. Begitu pentingna ngadoa, ya Allah ya Rabbi, asa aya Allah. Malam kedua ngadoa di asa aya Allah. Malam katilu pohara jasa. Setan datang deh. Setan ngejeding amat sih. Kamari mah sia nurut gai. Apan sia teh ngadoa ya Allah pernah ngadenge Allah. Goblok sia setan. Geura cicing dihareup gelut sia jeung aing. Pan sia jadi gagah. Kuari mah geus eueuh mobilan di jero hati aing. Oh motor jero hati aing. Oh jabatan, oh wilayah, nu aya ngan Allah doang. Sia buang kawarah. Musuh Allah, kadieu siap aing sia ditikam siap aing. Waduh. Cak setan jadi kos kieu ye. Ini setan bebeja nya ka raja setan. Tuan raja, naon sia? Aya hamba Allah kamari manurut nya geus gulak-gilak bae haju nya geus nganyatakeun pimplan Allah teh nya aya nya Allah nya aya nya Allah tapi kuali mah gagah jasa kukula geus digoda terus bae ge waduh malah kula deuk ditikam datangan deui ku sia dipecat sia ku aing tina kasetanan sia oh paharat setan ge bisa mecat setan jadi naon atuh engke kali itu goda lapor deui ka aing hasilna digoda deui ku setan keur Allahumma mantak sing ada teh urang lamun peuting ngadoa eta setan teh mengelilingi urang lamun urang ngadoa ya Allahumma lakal hamdu Allahumma lakal hamdu Allahumma dan lain-lain sebagainya urang dibaca doa cak setan teh kudu waka make sorana naon lah make leumpang aing bluk 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 coba kumaha wassalamun alal mursalin cak setan encan aing ngabungkeul nya geus wassalamun ya kecil ya kos kieu bae kecil ya isukna ke moal waka cak setan teh moal waka diganggu gede-gede heulanan kaeun heula antep heula ka cai balik di cai keran dibuka di mana? Ji, cekin sanu nuturkeun ya. Ditutup deui. Wah, asana ieu mah, asana. Lah, eta setan makhluk Allah ieu makhluk. Sesama makhluk tidak usah saling mengganggu. Kadangin kan ku setan. Ayo sia salat. Sholli sunat tahajud. Allahu akbar. Jiban keran aya deui bae. Aing mah salat tahajud teu kuat ya kos kieu bae. Teu kuat ieu mah geus. Akara ke walad doli dadah. Aju ka pamajikan nyulus. Kak, pancena geus keran muka deui. Atuh keran loncer meureun. Kencang tadi ge geus tapi muka deui. Eta muka jeung kuku mah jurig. Emang gak kasihan ka jurig itu. Teu isin doang gitu. Setan lendelekeun bae. Ya, kakarak sakitu. Tapi aya nu kuat. Hah, sia keran, ngocor bae ku jurig sia. Teh sieun aing mah. Teh sieun. Bo gagah cak setan teh. Geus kajeun. Tahajud. Allah. Plek sora. Ya, arak sora. Ha, ingat teh sieun. Waduh, kuat cak teh. Mulai menyang. Setan ieu bisa beneran ini mah ya sepeda menyan kuat oge ya jagane menyan bok ibong tuh wow hayalan geus lain deui geus lain ka Allah geus tahajud geus bari pocong mah aya di jero tapi ieu mah bebeneran asana mah ieu mah bebeneran asana mah enggak saya gegeran bae tahiyat barakatus salawat itu asyhadu an la ilaha illallah assalamualaikum cak setan sakitu doang encana naon urang geus kos kitu mantap digoda terus ku setan ta ieu ge kiai tahajud digoda ku setan ta eta setan mengagoda teh pohara jasa mantap Firaun gagah dinyana kaya dinyana jabatan dinyana tajuk sehat bae teu pernah muriang sales macan kos kieu mah segel aing mah jadi pangeran ngaku pangeran aing pangeran
Hartina lamun ngaku pangeran dengan penuh keegoan nyana kafir beuleumn Allah. Tapi ki halat mah ngaku pangeran anallah kaula Allah malah ka surga. Siti Jenar eueuh nanaon ge Jenar mah eueuh nu aya ge Allah malah ka surga. Ngaku Allah tapi ka surga. Nu ieu mah ngaku pangeran tapi ka neraka. Naon sih eta? Perbedaanana jero hate. Nu ieu mah ngaku pangeran ego. Nu ieu mah anallah sadar. Sakumaha tadi ngadoa barang culusup ilmu marifat ka jero hate kiai jaheuh horenganan ti eueuh ka aya nang Allah napas kaluhur ka handap teh anu ngagerakeun na Allah urang diuk nang Allah urang nangtung nang Allah atuh berarti ieu ngangkatkeun leungeun teh moal bisa lamun lain ku Allah mah berarti Allah teh aya ngahiji jeung urang henteu anti ngahiji Allah sebab Allah mah qadim urang mah hadis misa atuh jeung urang anti misa Allah mah teu pernah Allah misa jeung urang kumaha sih pikiran urang kitu lamun urang ngaji makan empat mah ngahiji Allah jeung urang moal bisa Allah mah qadim urang mah hadis Allah mah khaliq urang mah makhluk manya makhluk ngahiji jeung khaliq teu bisa misa atuh urang jeung Allah teu pernah misa Allah mah sebab gerak urang gerak Allah deuleu urang deuleu Allah atuh kumaha Allah mah disebut misah jeung urang teu disebut ngahiji teu ngan ketika urang diangkat jadi makrifat ka Allah nggak jadi kasampurnaan seakan-akan Allah aya cak Gusti Allah titipkeun aing di langit moal kuateun langit sebab langit buatan aing titipkeun aing di bumi moal kuateun bumi lantaran bumi teh buatan aing dek di mana bae moal meujeuhna aing mah tapi aing nyulusup ka hate jelema mukmin kakasih aing aya di hate hamba aing nu ku aing diangkat jadi wali aya Allahan wali Allah mantap berani perang teh sieunna naon nu di deuleuna Allah mantap musuh asal ngadenge Kangjeng Nabi Muhammad dek perang mah ge sabulan keule dek perang geus ngageter-geter ulah ka Kangjeng Nabi na asal ngadenge Sayyidina Ali geus nyoren pedang musuh geus sieun setan kasorban Sidina Umar kasorbana sieun urang mah sorban urang dipake ulin ku setan nah sorban kiai mantep ya endahan diuk di luhur ieu udangna nu gede abe pajar wali urang setan diuk di luhur di dieu masyaallah dua sorbanna dua di dia hiji tilu di dia hiji kosong edan sia dipake ulin